hiji-hijina latifah aya nu kudu dibersihan kudu didatangkeun nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali picenan nu garoreng engke tahali asupkeun ka urang terapkeun anu bararagusna lamun urang geus bisa takholi nu garorengna dipiceunan ku urang secara total tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli ya Allah ngomong mangeunah kapanggih jeung bupati dibere duit dileg-leg naon tah teu beres kolbuna pagaweanna henteu takholi nya teu miceunan panyakit henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus sifat-sifat anu bagus kanyaoan kadah ya Allah ya Rabb Masya Allah kuari kaayaan di negara orang teh seperti kieu lamun urang tangga kaluhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan aya ge hujan ulah disangka hujan-hujan anu bagus lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula lamun hujan anu asli mah diawali ku angin hiliwir kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoeun dina angin eta lah lain sambarangan angin orenganan Allah keur metakeun di luhur mega sia da lain mega konde mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi kamanakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah malaikat anu mamawa angin malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing ialah angin hujan teh kitu heula sanggeus takos kitu teh engke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ilmu palak astronomi keun bae heula tidinya ke aya guludug nah bakal aya kilat ngenyai ieu karak hujan mantep ieu mah teu puguh teu karu aya hujan ditanya aya hujan ngeribis teu nyahoeun teh budak di mamang aya hujan aya gede cenah aya guludugan teu nyahoeun teh mah budak teu nyahoeun balbejakeun wae jan jauh odol-odolan di negara nyin hujan sih emang kumaha gitu ulah panas teuing we semprot aku hujan tembak sekali nembak sabaraha juta teh hendak kula nanyakeun hujan aya guludugan kiai ya sia rasakeun Gusti atuh kos kitu pada dasarnya hujan teh kos kitu sebab segala rupa ge kapan aya sabab-sababna urang lamun nyaritakeun tentang seuneu moal ujug-ujug kaluar seuneu padahal garetan aya korek api aya tetep kudu dicekreskeun ces di deuleuheula di jerona aya sabab urang deuk kala wudu cai aya beuh di luhur tengna aya kerana aya teh diputerkeun moal kaluar cai sia kudu diputerkeun teh aya sebab heula kitu gewe hujan lamun eta urang nu nyababanana hujan ge sarua panjang urang menyaritakeun tina ilmu astronomi perpalakan aya tama kos kitu poe naon nu ngageugeuh poe eta malaikat saha kemudian atuh hujan di bulan eta bakal aya apa henteu urang teh geus teu kudu hese-hese bisa melalui palak bisa melalui urang bebeja ke malaikat nu ngageugeuh dina taun eta pan sataun-sataun taun ieu malaikatna bulanna unggal bulanna geus dipetakeun ti Januari ieu malaikatna Februari ieu malaikatna Maret ieu terus gari itu engke per mingguna aya per harina aya atuh sarua jeung negara urang wau jeung malaikat eta tanya malaikat naon satu tanya ka ieu wow henteu naon henteu
emang bisa tuh nabi mah bisa, wali ge bisa datang ke mana tahapanana. Emang kumaha kieu urang teh baheula roh teh can make baju ngaranna aya di alam lahut. Ketika eta roh diturunkeun ke alam jabarut kudu dipakaian alam jabarut. Ketika di alam jabarut dek diturunkan ke alam malakut, alam malaikat kudu make pakaian alam malakut. Ketika ia di alam malakut dek diturunkan ke alam mulki, ke alam orang make pakaian alam mulki mah pakaian jasad, ieu teh pakaian roh orang di alam ieu mah roh kudu make ieu. Ketika naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu roh aya pakaianana pakaian malaikat. Nah naon cenah teh kiai di jieuna di mana? Di jieuna di Taylor mana sih menyaritakeun Taylor. Dek mesen burung sia. Dasar otak ngeres ya mah. Tuh aya pakaian-pakaianana. Urang di alam mulki ngaranna ieu. Alam dunia pakaian roh teh awak urang jasad ngaranna. Ketika urang dek naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu aya pakaian malaikat. Naik urang ke alam jabarut tinggalkeun pakaian eta kudu ka alam jabarut aya pakaianana. Urang dek naik ke alam lahut aya pakaianana. Mantap Kangjeng Nabi teh dibawa ku Gusti Allah, dibawa ku malaikat Jibril ke alamna alam malakut make pakaian alam malakut. Ketika naik ke alam jabarut malaikat Jibril gigis teu bisa nganter. Cek Kangjeng Nabi Jibril ti handap babarengan jeung maneh nya atuh ka dieu maneh ninggalkeun. Ampura cek Jibril. Lain wilayah kula mah tuh ti desa anu ka desa anu. Eta wilayah kula. Tah mah desa atuh. Teu bisaeun malaikat Jibril ge sebab teh mah alamna alam jabarut. Hanya Kangjeng hampura cek malaikat Jibril kurang mah di dieu pakaian kula mah ieu. Kangjeng Nabi di pakaian alam jabarut ninggalkeun malaikat Jibril tak naik. Masya Allah tidinya mangga seluruhnya iwal ti Gusti Allah naik deui ka alam lahut nyanggakeun sadaya-daya kos kitulah urusan Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ditaekeun ka alam malakut, ditaekeun ka alam jabarut, ditaekeun ka alam lahut, sedengkeun Kangjeng Nabi teh kapan nyarita dina Al-Qur'an pidauh Gusti Allah. Kan Gusti Allah teh nyaritakeun laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah. Kangjeng Nabi teh Rasulullahi uswatun hasanah contoh anu bagus. Geus atuh lamun contoh nu bagus Kangjeng Nabi urang mun nyontoh Kangjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ka langit. Lamun urang geus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa naik ka alam jabarut. Atuh lamun urang terus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ka alam lahut. Tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kangjeng Nabi. Cuman moal bisa lantaran Kangjeng Nabi geus nyarita ti Gusti Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tepati maneh dibere tina ilmu kecuali saeutik anu bisa kadinya mah hanya segerintil teangan. Coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit teangan coba melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnengankeun lain naik ka luhur langit bebas ka laut modar eta mah tuh kan berarti aya sebab lamun eueuh manusia anu kos kitu hancur Jakarta dipimpin ku hancur Indonesia. Untung aya kene jelema nu kos karar itu. Nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ka malaikat teh ieu nyaritakeun eta maksudna. Oh ono opo malaikat mau beureun ieu nya. Ono pasirana penakom. Begini malaikat, ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak? Cak malaikatnya naon urusanana atuh sia. Hujan jeung teu urusan pangeran, teh menek nanya bae. Tapi mah rahasianya, ulah dibejakeun ka jelema moal. Awas ieu mah kan urusan di alam malakut. Lamun sia turun ke alam jabarut, ke alam mulki nya alam nasut ngaranna urang ieu ulah beja moal tuh geus dibere nya ku malaikat tek
aya manusia nu dibere kos kitu sebabnya anak geus bisa ninggalkeun ieu. Oh jadi berarti awak urang ulah dahar ulah minum paes ya. Dengan tak ayalah paranti ngebersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi belah dieuna Sayyidina Umar, belah dieuna Sayyidina Abu Bakar, belah dieuna Tuan Abdul Qadir Jailani, belah dieuna Syekh Nawawi Tanara, belah dieuna Syekh Asnawi Caringin, belah dieuna Syekh Daud, belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur, nu kurang dijarahan di unggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut. Aya tuh leuweuh wae teh negara acak-acaka. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah karim. Lamun urang di zahir ku ari teh budak mah make pakaian SD handapna beureum luhurna putih merah putih budak teh. Kuari di SMP pakaian SMP, kuari manehana neuk digawe di desa make pakaian desa, kuari neuk digawe di kecamatan make pakaian donan garang PNS, kuari digawe di kabupaten make pakaian PNS tanggeus lain deui, kuari bupati ge pakaian lain deui, gubernur lain deui, presiden lain deui, aya pakaian-pakaianana di alam eta ge sarua. Masyaallah karim. Nah ieu maka jenta keur carita urusan ilmu kawalian lumantak urang kudu ngabersihan ruhani urang belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang ulah ujub ulah takabur ulah ria ulah sumah ulah hubud dunya ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos kararitu. Ya Allah ya Rabbi miceunan eta ge seseleh bicanan eta teh seseleh lain nalagan nu mantak dibagilah di awak kurang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul qafi latifatul apa latifatul nafas latifatul qalb hiji-hijina latifah aya nu kudu dibersihan kudu didatangkeun nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahalli takholi piceunan nu garoreng engke tahalli asupkeun ka awak urang terapkeun anu bararagusna lamun urang geus bisa takholi nu garorengna dipiceunan ku urang secara total tahalli nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli. Ya Allah ngomong mangeunah kapanggih jeung bupati dibere duit dilegleg iya hese dua deket takwari manaon sababna begitu jelema jadi muih hajut teu bisa khusus salatna jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna kurang mengayakinkeun moal bisa khusyuk wani disumpah ya sombong cenah kuci aing waktu sombong-sombong mah aing mah waktu sombong-sombong mah kadeuleuan nu khusyuk mah lain kitu tarangna kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna bisa ngajahokeun naon tah teu beres kolbuna pagaweanna henteu takholi nya teu miceunan panyakit henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus sifat-sifat anu bagus ekstrim ilmu thariqah mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim sadunya kabeh ilmu thariqah mah ekstrim bae ajo kiaina diekstrimkeun kitu marah atuh geus marahnya nama daek tuturkeun teh daek geus cak aing haram di cenah kos kitu mah moal maju teman negara aing kos kitu haram pajukeun ku sia rodaan ku sia negara dorong aing lain dicaritakeun maju dek nyaritakeun bersih roh sia dek nyaritakeun kamajuan mah teh apruk-aprukan ngaranna aing ngarti bolos ya ceritakan kebersihan tuh ketika orang dibere ke pamarentah cokot dapil bala bagikan ke batu ulah didahar je sok orang dahar ye cenah kiai emang nu kitu teu meunang henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang nurunnya kalian sia ku aing ieu mah keur carita deuk kebersihan lamun urang salaman dibere bagikan ulai kaduhung maka duhung amat gede tuh mahusu teh besar bae mending legleg icet geus teh aing tayang
gitu kene duit anu urang rada mangmang ulah dahareun gitu kene mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat tuh terus beki dipikiran beki jiwit kuari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saeutik urang masuk nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun dareupeun tamu ngecemi ya sadaharna tilu ya naga tilu set dekat dulu lah setik mah cak tabu teh hebat amat sama kiai geus zuhud jasa hebat karena dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pabajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing ngabaturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari loba tuh kuari mah boho itu biasa teh eta kan blon eta kiai yes, apa adanya baik gembul biasa malah kurang tegembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae terus batur can nambahnya nambah orang kebiasaan kos kitu bae udah dia nyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrakeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyehol lazatna ibadah khususnya sholat atau kudu kos gitu kajian kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae duit dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cakula cak Imam Ghazali kula menyambung lidah doang cek sehato illah nu boga hikam kula menyambung doang cek Imam Kusyairi nu boga Al-Kusyairiyah kula menyambung doang sekadar nyampaikeun doang nang macaan kiai na geus ulah nanyakeun aing sia sia mah sia bae aing mungkin ge beda urang lamun jaheung surtil ngaranna filter beda dengan sendirina atau asal dibersihan eta khusu aya asal dibersihan marifat aya itu bae itu mah otomatis sama ngaranna injection saya yang zarikeun aing ya Allah ya Karim nah ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh di jero qalbu aya sir di jero kolbu urang aya sir di jero awak urang aya ruhna kolbu sir ruhna awak urang ruh jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang dimensi zahir awak urang dimensi batin roh dimensi jero kolbu dimensi jerona adalah sir aya nu datang ka awak doang pikih ngaranna aya nu datang ka golbu mulai tasawuf tak tasawufan gini aya datang ka sir aya datang ka ruh ibadat mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah kadeueun bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu kana mun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu aya cirina kana mun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu sir kos kitu itu sebab naon alamna beda alam urang alam nasut naik ke alam malakut pakaianna lain tingkah naga lain naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui naik ke alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah subhanahu masing-masing nikmah masing-masing geus ulah waka ngajakan batur sorangan deh la jadidu imanakum bila ilaha illallah lobakeun maca la ilaha illallah lobakeun maca sholawat ka kanjeng Nabi kabla dieuna terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah mata urang takwakeun ka Gusti Allah ulah dideulekeun kana paharaman-paharaman ceuli kitu keneh irung sungut kitu keneh tujukeun ka Gusti Allah kadanan para wali mah geus ninggalkeun alam ieu naik ka alam malakut pakaian geus pake pakaian malakut dementak lamun malaikat meneuleuh ka roh neuleuh ka roh nu aya di kuburan malaikat atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal meuleuh ka roh sakumaha nu kukula sering dicaritakeun Mama Sobari
Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kalau innalillahi wa inna ilaihi kaget pan jamaah naon mama roh mama Ilyas Banjar naik ke langit pupus itu bisa kadeuleuh hujan bisa kadeuleuh Haji Pendingi kabarieun le kuntilanak meureun sabang samanan kitu geuning tak bisa dulu roh lain sabaragan berarti kan hamba Allah aya nu bisa contoh Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan ai Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara ai Mutanim Syekh Nawawi Tanara murid Ki Hamid Khatib Asambasi ai Ki Hamid Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin ai Syekh Samsudin terus kata Tuan Abdul Qadir nu mantak bararsi batur rumah tuh bisa kadeuleuh geus ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol urang menjarah ngobrol Assalamualaikum woi apa kabar baik-baik saja cenah teh oh iya bagaimana di sana itu bagaimana keadaannya wah gersang sekarang iya ngobrol orang dirinya emang ngobrol lah gitu tuh lain kayak siapa datang ke kuburan gitu hayang pajar hebat takol habak itu kudu ngomong kos gitu di roh mah roh jeung roh ngaranna ge teh lain make ieu ngobrolna urang ngadang urang kadinya tek we oh geus bae urang mah cicing roh ngobrol jeung tek bisi aya di kuburan nu ngahaneng eta okos naon eta geus ulah digerjakeun lah pokona mah eta jadi keur ngobrol tah engke ge haju aya engke ge sejarah aya saya tadi ngahaneng kana beuh masyaallah kunaon aing kapanggih ujung uyut lain jeung malaikat lain yang ujung uyut cakena teh terus mah dasar dukun beunang nyaho aing dukun nyaho lain cakena teh pokona uyut bae aya kapanggih ujung uyut urang tah jeung malaikat kos kitu tek-tek bae kalem geus buat kudu bebeja teu meunang bebeja itu teh masing-masing rahasia pribadi tuh kos gitulah lain make ieu lamun make ieu mah ngaranna alam nu ieu alam itu alam malakut teu kudu sebab urang kaambeul ku malaikat seungit urang maca sholawat kaambeul urang maca Quran kaambeul ku malaikat urang mah kadenge ku ceuli ieu ku malaikat bade luhur langit kadenge urang zikir tengah peuting malaikat nonton di luhur langit urang tahajud tengah peuting malaikat nonton nyahoun malaikat moal kaliru komo Gusti Allah masyaallah mentak disebutlah ku malaikat ketika aya jelema hudang peuting zikir tahajud azim indal malaikat di alam malakut pada bebeja euy si anu deuleu ge kepeuting deuleu ditonton mun ijauh malaikat kabeh di alam malakut teh ngahebat ngagung-agung teu kudu ku urang dinaon kitu ngaran diberitakeun di media teu kudu waduh di orbit teu kudu cak malaikat coba tatanggana deuleu di nonton TV cak kana waduh keur nonton bola malaikat teh ngobrol pan kiai sih nonton bolanya malaikat teh ngobrol malaikat teh mah kiaina sih kiai kos kitu teh nya urang turunan galedeg yuk geus malaikat perintah ti Gusti Allah ieu keur carita jauh kitu nya teh sebenarnya mah ya Allah familanul qura wallahu a'lam